Assalamualaikum wilujeng enjing baraya tah ieu kegiatan kamari neme diupload ayeuna sim kuring bade ngacor cabe ku pupuk fermentasi ieu teh menikat hideung pupukna oge ngan hapunten ieu teh baraya kalarasan nuju ngacorna teu kapidiokeun tah saatos ngacor sim kuring dilajeng bade ngopi hideung sing heula bade raos mah ngabubuy komprang yap ayeuna mah urang ngalah heula komprangna kanu kagungan wargi da atos ari nyungkeun mah mang menta komprang mang rek dibubuy. Sim kuring teh langsung angkat ka gunung alhamdulillah aya hiji-hijieun tapi bilih teu cekap yap ayeuna mah urang milarian deui sugan aya tah aya teu anu sok nuang komprang kawa sim kuring soalna tuangeun pangsehatna alami ti alam asa tos lami sim kuring teu nuang ieu terakhir nuang teh kapungkur nuju sok ameng di walungan sabari ngalas suluh tah pendak deui tangkalna ari pek teh di korehan teh teu aya baraya tah kulantaran mung kenging sakieu urang uih deui we ka kebon urang bubuy singkat caritana komprangna tos asak urang jait heula hiji-hiji bari panas da gagayaan ku panangan meuni raos kieu ieu teh baraya ngopi sabari nuang komprang haneut-haneut heg ieu teh sabari mayunan sawah. Duh nikmat mana yang kau dustakan emut kapungkur sim kuring ditipu ku pun raka nuju osok tungu cai ti wengi abong poek nya masing angge senter oge naha sugan teh komprang ari pek teh taleus poloy eta sim kuring rogenyang ateul etah sareng geunggerong.